Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abang-abang ceramah deket ngajawaban salam nageleres teuing cenah poe-poe pagi ieu secara detail banyak kepala kadona ya, padahal ngajawab salam eta wajib cek Gusti Allah wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Lamun urang dibere salam, dibere penghormatan ku batur bi tahiyyatin dengan mengucapkan salam fahayyu bi ahsana minha, eta jawaban kurang dengan jawaban anu leuwih bagus. Batur ngucapkeun assalamualaikum ku urang dijawaban waalaikumsalam warahmatullah, eta bi ahsana minha. Teu bisa cenah nambahan jawabana aya pilihan lain au rudduha, jawaban sesuai jalma nu uluk salamna. Lamun batur assalamualaikum cukup waalaikumsalam, eta ge gadah daripada cicing bae teu calangap-calangap aja. Ari kana kue nyomproan lain ngajawab salam guripuh ya. Mata sakali deui assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahidil qahar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li dzawil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lamu bi muradi bidzalik. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Al-hadis sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin akhinal kiram, selaku pengatur waktu pemindah acara anu tos kenging kamuliaan di Allah, pamugia ditambih-tambih kamuliaan amin.
ngetos masihan waktos kasim abdi anu kusim abdi dihormati sareng dimuliakeun. Para alimil ulama, para kiai, para kasepuhan di masing-masing ampihan, wabil khusus abah kasepuhan anu di kandang palon sadua-duana, oge abah ulu selaku kasepuhan setempat, oge terhilap ka al-mukarrom guru urang sadayana pengasuh pesantren Al-Hidayah, terhilap ka guru urang sadayana selaku pengasuh pondok pesantren Sabilil Huda anu tos nampak hadir dina ieu tempat. Kasadayana para al-mukarramun, para alimil ulama, para kasepuhan anu teu tiasa disebutkeun hiji per hijina, anu kusim abdi dipihormat, pamudah-mudahan urang doakeun para alimil ulama urang, para kiai-kiai urang sing dipaparin yuswa anu panjang tur barokah, amin. Oge pamudah-mudahan supaya terus-terusan magahan ngaping sareng ngajaring ka urang sadayana, oge pamugia dipaparin putra-putri anu soleh tur solihah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Naon margina eta para ulama ku urang sok didoakeun terlebih dahulu, sok diheulakeun ku urang sadayana, karena andai kata di alam dunia ieu tos teu aya para alimil ulama, urang teu kumpulan sareng para alimil ulama, teu ngahiji sareng para kiai, teu ngahiji sareng para santri, eta yakin urang di alam dunia termasuk golongan manusia anu rugi. Kasim abdi ge alhamdulillah diulemna ka dieu piwara ngahiji ngagabung sareng sasalaman sareng para alimil ulama, satu keberkahan anu tak terhingga, satu kanikmatan anu teu aya batasna pikeun sim abdi, kusababiah tos tepang sareng para alimil ulama. Walaupun sim abdi mah jeung bahasa Arabna teh mah dina Al-Qur'an yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim, omongan sim abdi kadang-kadang teu sesuai sareng anu ngajadi obrolan nu aya dina hati sanubari, masih keneh kasifatan ku sifat munafik sumut ngomong kieu koreng hate mah teu kitu. Tetapi kanikmatan anu leuwih gede, kanikmatan anu paling ageng ketika urang kukumpulan sareng para alimil ulama, sareng para kasepuhan. Komo lamun ningali riwayat Syekh Ka'ab Al-Akbar atau sok disebut riwayat Israiliyah, Syekh Ka'abul Akbar menceritakeun dina kitabna aya hiji ulama ngimpi bahwa aya pamuda di alam dunia hirupna tukang bobok, hirupna tukang tarong, tukang ngaut-ngaut liang orok di alam dunia, sholat telok sama sekali teu boga amal kabagusan di alam dunia. Dicabut nyawana ku malaikat Israil, nepi kana ajalna teu nyandak satupun amal kabagusan, teu hiji-hiji aja. Barang datang ke alam akhirat, malaikat anu paranti ngaranna nyiksa ka golongan manusia, nyiksa ka golongan makhluk. Malaikat malik komandona, cek malaikat malik ka anak buahna, fayuk marubihi ilanar, dakan darta jelema anu di dunia telok sholat, nu di dunia telok ngaji, di dunia sok maksiat bae, gerak giring, gerak seret kana neraka, cek malaikat. Barang tengah jalan cek Gusti Allah stop, heula malaikat, can ditanya-tanya can ieu jelema. Ulawaka langsung dibawa baik karena neraka. Coba
tanya ulah bisima ayat kabagusan keur waktu di alam dunia. Ditanya ku malaikat eta jalma teh, "Wei mang, cik bahasa urang. Anjeun keur di dunia na osok salat, kaula telok-telok salat can pernah ngalaksanakeun salat. Osok anjeun ngaji, can pernah kaula ngaji sehingga teu ngarti-ngarti acan naon nu dingaranan ngaji. Osok anjeun cenah kumpulan sareng para alim ulama, can pernah kumpulan. Pengajian desa, can pernah sok di sawah bae cenah ulama. Sugan cenah pengajian di lokal anu samingguan boro-boro kala sok ngerembe kaula. Di imah telok panggih jeung para kiai, telok panggih jeung para alimil ulama. Sugan cenah anjeun pernah sakali be ngariung rajaban, ngariung uludan, ya lamun ngariung mapan kadang-kadang nu telok besok aya. Lamun pengajian aya sanguan. Ulah kasinggung anu teu nya. Ayo keur nyaritakeun ieu. Ya geus penting ieu, carita bae lanjutna. Cik malaikat teh sugan cenah anjeun pernah diuk babarengan, jalik babarengan sareng kiai, ulah teu pernah. Sugan pernah sasalaman jeung kiai, can pernah. Cik eta lagi, kerosan kitu. Ditanya deui ku malaikat, sugan cenah pernah anjeun nembok kana wajah kiai dengan pandangan mahabbah, nembok kana wajah alim ulama dengan pandangan cinta, dan pernah ulah-ulah nembok panggih jeung ulama. Pansok aya nembok kana wajah ulama, nembok kana wajah kiai, lamun pandanganna penuh dengan cinta, pandanganna penuh dengan mahabbah, itu ngajari pahala ganjaran di hadapan Allah. Sabalikna lamun nempok wajah kiai, nempok wajah ulama dengan pandangan sinis, jangan harap aya ganjaran di hadapan Allah. Justru itu adalah kadorokaan malulu tarak nempok wajah kiai bari sinis punya. Gerak-gerak kita kiai kan gitu nya, bari sinis eta horeng doraka kok gitu karena nembok salah doa, salah kurang mina hate, salah niat kurasorosana, artina pahala ganjaran kumpulan sareng para alim ulama. Dilaporkan ka Gusti Allah, Gusti ieu bangkeluk teh di alam dunia ulah-ulah salat, ulah-ulah ngaji, sehingga kukumpulan dina tempat rajaban, kukumpulan dina tempat maulidan, kukumpulan di pengajian kecan pernah nempok kana wajah para alim ulama kecan pernah sakali-kali acan. Kumaha ke dia Gusti bangkeluk dieu? Naon tah kandar bae kitu ka neraka. Heula cik Gusti Allah. Tanya deui sugan aya setik bae kabagusan. Ditanya deh ku malaikat, sugan cenah anjeun pernah naik mobil damri di Malingping Karangkas, kabeneran diukna jeung kiai, can pernah ulah masuk ninggaliana, sok neanganna cenah cik eta lagi, diukna jeung bigang geulis bae lamun dina mobil. Neanganna sabangkuna, jam dirasa. Ih, eta dia cik malaikat. Teu can pernah, sugan cenah anjeun pernah boga babaturan anu santri. Atau wau kababaturan nu pernah masantren. Oh kula eta maboga babaturan anu masantren, bari jeung masantrenna teu anggeus tamat dunia laju ka Jakarta bae. Jadi eumul-eumul santri. Geus eta babaturan kula nu santri mah. Dilaporkeun ka Gusti Allah, Gusti ieu jelema teh pernah cenah boga babaturan di alam dunia, eta babaturanana pernah masantren bari teu anggeus ge. Kumaha saur Gusti Allah, bejakeun wahai malaikat ka manusia tersebut, udghafartu lahu, dosa-dosana dihampura ku kami. Kusababiana dihijian sareng para alimil ulama. Cek bahasa urang mah wau jeung golongan para alimil ulama, wau jeung para santri, kenal sareng para kiai. Atuh komo urang di dieu nya. Urang caling sasarengan sareng para alimil ulama, duduk bersama sareng para kiai, sareng para kasepuhan. Mudah-mudahan urang di alam akhirat dihapus dosa-dosa urang sadayana, kuasilahna urang kumpul sasarengan pangaosan dina ieu tempat anu barokah. Amin.
Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tasih abdi kayak gitu. Hari nyarita mah teu bisa diundang lagi na telepon tuh ku al mukarram wayang cenah daek-daek ieu mah kudu daek. Bari jeung DP RP 0 DP ya saikhlasna bae cenah. Abdi ge ngaos rek saikhlasna ieu mah ya. Bogan tirituna ikhlas ieu nya. Rek 15 menit kumaha abdi bae ieu. Rek 20 menit saikhlasna ieu tadi ge. Bogan ngundang lagi ku pada telepon. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer minal a'la ilal adna wabil khusus sohibul wilayah Bapak RT ayahnya Bapak RT mah sadayana anu kusim abdi dipihormat mudah-mudahan aparatur urang ngajalankeun roda pamarentahanana sing tiasa adil sareng amanah. Oke, mudah-mudahan dipaparin taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kapara masyarakat Kampung Sukalaksana wabil khusus masyarakat Kalapa Adik, ibu-ibuna, bapak-bapakna, para pamudana sadayana anu kusim abdi dipihormat sareng pamudah-mudahan naon bae anu dikorbankeun demi terlaksana ieu acara tanaga harta pamikiranana mudah-mudahan ngajantenkeun satu ganjaran ngajadikeun hiji ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan digentosan ku Allah dengan gentosan anu berlipat ganda di dunia oge di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para santri, santriawan, wasantriawati, para ibu-ibu, para bapak-bapak, hadirin rahimakumullah sadayana anu kusim abdi dipihormat. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat miwa salam semoga senantiasa tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabat, para tabiin, dugi ka urang sadayana selaku anu ngajadi umatna. Pamudah-mudahan urang sadayana jaga di yaumil jaza kening syafaatul utma di mantena. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus gini ya para kayak arek para hadirin ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah wa hadakumullah. Tasim abdi dongkapna kana ieu tempat teh sanes bae bade nyarita komo disebutkeun ceramah mah jadi dieu kandang maung sabenerna mah. Heeh, di dieu ban tukang ceramah al mukarram ngondang abdi atuh mentalna beunang abdi sabenerna mah ieu ku al mukarram ieu. Rada ngagibrik setik ngan kilang itu ge sim abdi dongkapna kana ieu tempat ka Kampung Kalapa Adik teu aya jabi ngan ukur silaturahmi. Pamudah-mudahan silaturahmina urang sadayana ngajadikeun satu tongkat estafet dipanjangkeun yuswa urang kalayan yuswa anu barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dipaparin putra putri dengan putra putri anu soleh tur solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taku barokana silaturahmi urang sadayana mudah-mudahan dina agama tambah-tambah istiqomah. Amin. Pageuh dina nyakelan akidah ahlussunnah wal jamaah sareng pamudah-mudahan ngajadikeun getol pangaosan ka madrasah ka masjid dalam rangka berjamaah sareng tatangga mudah-mudahan teu goyah menjaga kana kekondusifan sareng amanah sareng para ikhwanul muslimin jalma-jalma anu beragama Islam urang biasa menjaga persatuan dan kesatuan jangan sampai pecah belah. Amin. Mun aya nasib urang pamudah-mudahan biasa berangkat ka Mekah sareng ka Madinah
dalam rangka ngajalankeun haji sareng umroh. Oge mudah-mudahan nu masih jomblo supaya enggal nikah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mautna urang mudah-mudahan aya dina husnul khotimah, dipungkasna jiwa sareng raga urang, diakhiri dengan kalimat thayyibah yaitu kalimat la ilaha illallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tasim abdi di dieu ala kadar bade nyaritakeun atawa bade ngobrolkeun hiji obrolan, mudah-mudahan nyambut kana tema anu tadi cek MC dicarioskeun. Hiji di dieu ngayakeun rewahan, dua penutupan pangaosan, kanaon bae ilmu anu tos dipagahkeun ka urang nya khususna ka urang ieu ku guru-guruna ku al mukarrom sadayana. Mudah-mudahan sing tiasa ngamalkeun sadayana kana ilmuna. Naon sababna nu paling hese eta dina masalah ilmu teh memang ngajina gati, aya nu leuwih gati naon ngamalkeun kana ilmu. Kangjeng Rasul waktu haji wada nyarios di hadapan para jamaah, di hadapan para sahabat, cek Kangjeng Rasul nyarios ieu nyakeur khotbah Jumat, nyarios Kangjeng Rasul ka golongan jamaah Jumat, khususna ka para sahabat, cek Kangjeng Rasul eta ilmu teh bakal diangkat ku Gusti Allah, cek Kangjeng Rasul. Jadi nyarios ieu fudu minal ilmi, geura candakan ku anjeun kabehan dina masalah-masalah ilmu. Cek bahasa urang mah geura ngararaji supaya bisa ngamalkeun kana ilmuna. Naon sababna? Qobla ayyubago samemeh eta ilmu diangkat ku Gusti Allah, samemeh eta ilmu didayakeun ku Gusti Allah. Wa qobla ayyurfa'a minal ardi, jeung samemeh eta ilmu diangkat ka langit ku Gusti Allah, didayakeun di alam raya bumi. Tah cek Kangjeng Rasul nyarios itu aya hiji para sahabat naros ka Kangjeng Rasul, di antarana golongan A'rabi. Para sahabat naros cek para sahabat, kaifa yurfa'ul ilmu minna ya Rasulullah. Kangjeng Rasul, rek kumaha leungitna ieu ilmu anu aya di urang, sementara anu pengajian loba bae, anu ceramah di tiap-tiap kegiatan agama sok aya bae, urang cenah boga Al-Qur'an, bahkan dina tiap-tiap rompok masyarakat sok aya nu ngajadi kitab suci Al-Qur'an. Rek kumaha leungitna ieu nu ngajadi ilmu, pasantren loba keneh babala ka komo di desa urang. Cek Kangjeng Rasul ieu walarana, wahai Arabi, tingali tu golongan Yahudi, tingali golongan Nasrani. Yahudi ngagaduhan kitab Taurat, Nasrani ngagaduhan kitab Injil. Mereka mempunyai kitab masing-masing dan mempunyai nabi masing-masing. Yahudi ngabogaan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, diturunkeun kitab Taurat ka Kangjeng Nabi Musa di Bukit Tursina. Sementara Nasrani ngabogaan Kangjeng Nabi Isa alaihissalam anu diangkat ku Gusti Allah ka langit, di akhir zaman bakal diturunkeun kembali ku Gusti Allah ke alam dunia dengan membawa syariat-syariat Kangjeng Rasul. Tapi itu baru nabi. Yahudi boga nabi, Yahudi boga kitab suci, Nasrani boga kitab suci. Tapi eta golongan Yahudi teu daekeun ngamalkeun kanu aya dina kitab Taurat, Nasrani teu daekeun ngamalkeun kanu aya dina kitab Injil, teu daekeun ngamalkeun. Kitu deui urang di Kangjeng Rasul. Komo urang kitab Al-Qur'an aya diturunkeun ku Gusti Allah dina bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan anu urang bakal kabendak insyaallah. Dina bulan Ramadan diturunkeun kitab suci Al-Qur'an tanggal 17 Ramadan di langit dunia. Sementara dina malam Lailatul Qadar diturunkeun Al-Qur'an ku Gusti Allah di Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia dengan secara keseluruhan. Eta kehebatan bulan Ramadan.
lumatak lamun rek bulan suci Ramadan sok rame ban jelema babacakan kabar bedur menyambut bulan Ramadan ku bunga-bunga lumatak cek hadis Kangjeng Rasul man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron sahajalna anu ngarasa bunga senang atena kadatangan ke bulan suci Ramadan eta diharamkeun ku Allah asup neraka karena ngarasa senang duka puasa mah duka puasa karena ngarasa senang doang ngarasa senang kadatangan bulan suci Ramadan tegalau hi juga Ramadan deui oh eta penyakit gitu macamnya penyakit ta eta golongan manusia anu ngarasa bunga kadatangan bulan Ramadan mana ciri kabungana nyambut dengan meriah dunya di antara sok aya nu represi heula cenah memuaskeun babacakan kabagedur munggahan ngaranna kabinuangeun lebaran kitu deui nyaba kabagedur kabinuangeun buah-buah engke magana tuluh onar ge disama kabinuangeun yang begedur buah-buah kitu nya hayang mendakan Lailatul Qadar cenah di kabagedur ya buah-buah di akhir zaman tidak menutup kemungkinan demikian gitu tapi mudah-mudahan mantonglah ya urang sadayana sehingga paparin taufik sareng hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Tadi antarana cikang jeung Rasul itu seueur anu sok pangaosan seueur pasantren seueur deui pangajian desa tapi eta tetep nu ngajadi ilmu bakal dihilangkeun bae ku Gusti Allah. Naon sababna ibu-ibu sok unggal poe ngabring ka pangaosan meskipun sok aya nu nyarek teh ini geus ulah pangajian bae teh rawat ngeuleunna taman ini bagian ulah didengnya tuh. Tah eta para ibu-ibu panjual poe ka pangaosan rajin pangajian mah tapi teu eureun rajin nyarekan kana salah sok aya di dieu nu kitu mematak salakina karuru bicarekan bae teu beunang jangkeun rajin ibu-ibu na pengajian tapi sok rajin kana bang emong aya tuh loba di dieu nya moal teh kadang begitu juga bahasa desa ieu lagi namanya geus dasa asal ieu mah teh di maregon los Tadi Kangjeng Rasul gitu kan dijawabna arobina roska Kangjeng Rasul kaifa yurfaul ilmu minna rekumaha leungitna nu ngajadi ilmu di hadapan kami Quran kami boga pengajian kami terus pasantren pabalat diunggah tempat tapi cing Kangjeng Rasul tidak menutup kemungkinan nu ngajadi ilmu diangkat ku Gusti Allah ku sababia golongan manusia geus loba nu teu ngamalkeun kanu ngajadi ilmu. Makana cek abdi tadi teh ya quluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Kadang-kadang ucapan ngomongkeun hukum gitu tapi pelaksanaan abdi ge tacan bisa sampai kadinya. Jadi masih kene kasifatan ku munafik. Mengkut kituna artina mudah-mudahan ieu khusus nasib abdi dipaparin taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala supaya terus-terusan aya dina koridor belajar mengajari ilmu agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tartos eta kitunya. Teh anggeus tartos. Tacan pangarupan jeung kahati. Kumaha? Kumaha panggunean ya? Maka Kangjeng Rasul memberikan wejangan ka para sahabat di antara ngamalkeun anu ngajadi ilmu teh komo di akhir zaman ulah jauh-jauh sareng para alimil ulama tong tebi urang sareng para kiai tong tebi urang sareng para santri kudu boga sifat mahabbah ka para kiai kudu boga sifat mahabbah ka para santri ulah nimbulkeun dina hate hewan jeung hewan baik ka para ulama hewan jeung hewan baik ka para santri ka para kiai leungitkeun perasaan-perasaan demikian leungitkeun sifat-sifat demikian karena bisa jadi sifat anu seperti eta nu ngahalangan amal bagus urang di hadapan Allah. Sifat hewan kagolongan ahli-ahli ilmu bisa jadi sebagai tabir penghalang nyampena amal bagus urang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah hewan ayana dina hate disalurkeun kana anggota badan cik guru urang teh
Lumatak urang ulang eren terus-terusan belajar tina masalah naon ngaranna neangan ilmu, baik pengajian lokal atau pengajian desa. Kadina wengi ayeuna mah pengistirahatan pengawasan supaya aya hasilna urang ngistirahatkeun pengajian selama 1 tahun sok pasti aya hasilna, aya candakeun urang bikin diamalkeun ku urang khususnya menyambut karena bulan suci Ramadan. Dina bulan Ramadan lapan amalan-amalan bagus urang teh dilipat gandakeun ku Gusti Allah. Ulah sampai urang artina doang sah doang golongan kafirin dina bulan Ramadan teu puasa, urang mah kabeh kewajiban diwajibkeun ku Gusti Allah supaya ngalaksanakeun puasa Ramadan. Pan aya dina kitab Duratun Nasihin teh akibat ruhnya cerita kafir majusi, lain majusi kafir majusi anu nyembah kana seuneu. Kafir majusi eta anak-anak tiburang dina bulan Ramadan mangkani ereng-erengan panas di jazirah Arab. Eta anak-anak teh kalah minum es betunya, es boba temun guari mah atawa capcin cappuccino cincau minum di alun-alun di berang bulan Ramadan disedotan ke sementara batur berpuasa Nabi bitaan kabatur dikandar ku bapana kapangih ku bapana langsung eta anak dikebukan ku bapana padahal kafir. Cik bapana teh dia tidak menghargaan kaum umat Islam, tidak menghargai jalma-jalma anu puasa. Coba sih hargaan sedikit. Ieu bulan Ramadan umat muslim keur ngalaksanakeun puasa, ulah barang dahar di luar. Dicarekan sakit itu golongan kafir. Majusi. Anak-anak nu barang dahar di beurang dicarekan. Ari urang kadang-kadang mandi gugulukeun ku bapana. Ngopi nakli beti urang bulan Ramadan hayang kasor. Pula ieu nu teu puasa mah surugut teh bari ngabul ngarokok. Henteu diburuan imah dipangusepan sarimi isu keneh geus beak loba. Cenah abi. Ieu mah keur contoh ieu nya. Ngomongna marek ngabuburit ka majikanna, doakeun cenah ngabuburit cuman menang lauk. Isu keneh leumpang nama, goreng aya sarimi di ditu. Nyari di isu keneh balikeun pura-pura puasa. Eta kuduna ditandar ka anakna. Ku bapana teh nu kafir majusi, ulah sampai artina tergoda ka umat Islam, ulah sampai hayang buka dina bulan Ramadan ku gara-gara kagoda ku anak kafir majusi tersebut buka dina bulan Ramadan. Atuh pengurang umat Islam ulah sok lagu bulukeun kanu ngajari anak nama unik koceang dengeng diparentah ku indung bapana supaya puasa. Ari indung bapana mah kadang-kadang ngopi jeung ngarokok ngabula, bapana cenah hampura teu puasa teu head ngomong. Disangkana lagi aya hedan ngarannya. Ngomongna mah kitu. Ulah diturutan cenah bapak mah kagok loba dosa, bapak mah kagok loba doraka. Atuh tuturus ge pasti mah budak na kagirang ieu nya. Kumaha tuturus? Atuh anakna ge rek teu beungal kumaha. Dicontohan model kitu ku indung bapana. Lamun hayang buka puasa, lamun embung puasa dina bulan Ramadan, hiji kudu di rumah sakit kering anu ros. Teu naon eta teu puasa. Baik teman berpuasa gitu. Nah doraka itu terpuasa, doraka gede kita terpuasa dina bulan Ramadan. Ulah-ulah terpuasa, urang ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan bisa jadi temenang ganjaran, bisa jadi khamsatu asya'a tuh bitul saum. 5 perkara nu bisa ngalebur kana puasa. Di tafsiran ku para ulama ayat bilu sawabah cenah dina kitab bisa ngabatalkeun kana ganjaran puasa. Urang puasa sapoe tunya 4.000 eta puasanya isuk sampai ka sore, tapi ganjaran teu meunang. Mana di antarana hiji ngomongkeun batur mah geblek bae subuh keneh tos sahur sampai subuh ngobrol deui mah geblek bae ngobrolkeun batur. Eta hapa cik bahasa kol ganjaran puasa.
terus saya seperti itu. Saya ikhlasnya tadi ke goman saya kan ngomong saya ikhlas guru orang. Jadi nu ngalabur karena ganjaran puasa hiji ngomongkeun batur ibah ngaranna. Nu kadua ngabohong, eta ngabohong teh pan ngalaburkeun karena ganjaran puasa. Lamun kitu mah cenah ulah puasa atuh komo eta mah. Komo jasa. Aya nu puasa, urang beunang teu puasa dina bulan Ramadan, cicingna kudu di sawah. Doang saha? Doang babagi. Eta babagi pangajian telok nya. Salat osok ka telok eta babagi. Telok. Pangajian desa sugan ngeuyeungkeun di sawah eta babagi rek ngilu pangajian desa. Talamun jelema puasa Ramadan telok daek dina masalah salat teu beuki pangajian can orang mending teu di sawah kitu. Jadi babagi eta moal mah nu kitu nu nganggur-anggur beas ge nya ngamal kana harga beas meureun tapi nanya gaya di urang mah nu kitu mah nya gaya. Eta di antarana anu ngalebur kana pahala ganjaran puasa ngan eta mah sok sanajan kitu pan tingkatan puasa ge seueur nya. Bahkan dina tingkatan ibadah sanes puasa bae dina ibadah ge eta seueur tingkatanana. Aya ibadah modalna gede laju ngalakonana ge capek. Aya tah ibadah kudu make modal gede capek ngalaksanakeunana. Model mana? Ibadah haji. Ongkosna pan naik bae kiwarinya. Ditambah datang ke Arabna urang kudu tawaf, kudu wukuf, kudu sa'i itu pan capek tuh. Eta ibadah eta ge modalna gede laju pelaksanaanna ge capek. Aya nu kadua aya modalna mah leutik bahkan teu make modal ngeun ngalaksanakeunna capek. Mana di antarana ngalaksanakeun puasa tuh cukup ku niat doang teu make modal. Urang niat ti isuk-isuk puasa capek dina puasana teu make modal ngeun ukur niat doang modal. Aya deui nu modalna leutik pelaksanaan anu hese. Mana ngalaksanakeun salat 5 waktu ulah dianggap gampang eta salat. Padahal tinggal ngangkat doang urang dina waktu dohor, ngangkat dua pandangan usoli menghadap ka Gusti Allah ngalaksanakeun salat fardu, tapi ku berat etanya ngalaksanakeun salat. Geus katinggalan sakali eta salat sok aya rasa kaduhung dina hate urang. 2 kali rada leutik kaduhung. 3 kali ngeueuhan rasa kaduhung. Kadituna ngarasa berdosa ninggalkeun salat 5 waktu ngarasa biasa bae tuh. Cenah teu salat ge dirizkian ieu ngarokok terus barang dahar loba bahkan kami mah leuwih loba daripada jeung jalma nu telok nu sok salat mah. Eta adalah istidraj di Gusti Allah, sungkunan di Gusti Allah. Sungkunan teh mere bari marah. Doang urang dipenta rokok ku baturan. Dasar rokok 2 batang deui coba cenah men debok kabeh. Punya. Kan kitu. Eta ngaranna sungkunan mere bari marah. Gusti Allah ge demikian. Mere kanu ngajari makhlukna, tapi nu ngajari makhlukna ngayakeun pelanggaran-pelanggaran di alam dunia. Telok ibadah ka Allah, telok salat, telok ngaji, telok puasa. Maka yakin di alam duniana eta harta bendana moal diawetkeun ku Gusti Allah bakal dileungitkeun dalam waktu anu sakejap. Geus kitu diberean rasa galau ku Gusti Allah di alam dunia. Dibere ku Gusti Allah rasa stres, kepanikan dina hatena, disempitkeun hatena ku Gusti Allah. Ku sabab naon? Teu daek ngalaksanakeun kana ibadah ka Allah. Teu daek salat. Coba lamun urang salat sok ngeunaheun pan kana hate. Tos pangajian desa ngeunaheun pan kana hate nya karasana nyaman. Karasa nyaman urang. Nah sababna eta cahaya-cahaya ilmu tos diterapkeun ku Gusti Allah dina hate urang, tipul rasa hook urang
ninggalkeun kana peribadahan minimalna ibadah anu dipardukeun ku Gusti Allah yaitu salat 5 waktu itunya supaya kitu ka urang hirup di alam dunia. Lumatak Allah Subhanahu wa ta'ala nyaritakeun di dalam Al-Qur'an cek Gusti Allah Bismillahirrahmanirrahim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Man lan sapa-sapa uwo cik urang jawab geus cik bahasa urang saha jalma a'rada anu berpaling diri anu ninggalkeun teu daek ngalaksanakeun jauh ang dzikri dina inget ka Gusti Allah. Hate urangna teu daek inget ka Allah, jauh ka Gusti Allah, teu daekeun berangkat ka masjid berjamaah, teu daekeun berangkat ka majelis taklim, teu daekeun kumpulan sareng para kiai. Eta kahirupan di alam duniana sanajan kakempona ku urang beunghar, sanajan kakempona ku urang senang, tapi Allah memberikan peringatan dina hatena fa inna lahu ma'isyatan dhanka hirup di alam duniana eta horek mah dibere stres ku Gusti Allah. Sanajan pakaian loba dibere lieur bae ku Gusti Allah, lamun di alam duniana ikrodun ani dzikri di alam duniana berpaling diri dina zikir ka Allah, hatena teu daek inget ka Gusti Allah. Lain di dunia bae diturunkeun siksaan ku Gusti Allah, bikin manusia anu teu daek ibadah di antarana wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di alam akhirat dikumpulkeun ku kami jeung golongan jalma-jalma anu bangkawarah dikandar kana neraka dunya. Bari dalam keadaan pecah dipecahkeun ku Gusti Allah nu ngajadi matana naon sababiana di duniana naon ngaranna nu ngajadi matana teh ditempokeun lain kana tembaunana, artina dipake nempok kana perkara-perkara anu henteu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta melalui pangaosan ieu urang kukumpulan dina ieu tempat sakali deui pamudah-mudahan urang sadayana anu tos nyangking ilmu di guru-guru urang satahun urang dipagahan diurukan ku guru-guru urang melalui pangaosan desa atawa di dieu pangaosan lokal ibu-ibuna bapak-bapakna. Mudah-mudahan eta ilmu nutos ditransfer, ilmu nutos disalurkeun ku guru-guru urang ka diri urang, mudah-mudahan ngajadikeun setitik cahaya dina hate urang, dipasihan tambah-tambah keimanan ku Allah Subhanahu wa ta'ala supaya urang biasa senang dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasa kitu bae sing abdi kumargi waktosna para tosungi ngapunten khususna ka para kasepuhan ka guru-guru sing abdi oge ka al-mukarram anu ngulam sing abdi anu saikhlasna teh sing abdi ge ngadukur saikhlasna mun hayang panjang atuh panjang deui bongan tadi bahasa saikhlasna sing abdi nyuhunkeun diapunten nabe ucapan sing abdi anu teu akur sareng hukum teu nunjang kana syara itu semata-mata timbul tina kabodohan sing abdi oge anu leresna itu semata-mata taufik sareng hidayah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Khud masabak wa qadar wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.